Urang rungkul ayakna dewek si lain jeung silawan sigarek sabab naon dina carita Mahabharata Ramayana eueuh nu nyaritakeun masalah rakyatna kabeh nyaritakeun masalah karajaanna raja jeung rajana kabeh dicaritakeun ai rakyat eueuh tah dijieun ku para wali teh kabeh nyaeta salaku wawaki masyarakat aing si lain sidawala jeung sigarek naon huntuna petiji naon jawab Jawab. So. udah nyereng aki-aki apaan anu ditegakeun ku abdi teh eta nah abadi nama kabeh naon huntuna betiji nya naon dina bahasa Sunda aja aya anu paribasa disebutkeun loba huntu hartina loba huntu naon Dracula setan ngomong heureuy desa teh nyaho-nyaho ngan heureuy aing loba huntu hartina gageteng Bener ya. heeh hartina loba huntu teh naon beunghar manya aing disebut anjing makasih ya loba huntu teh hartina ulah loba ngomong tah hartina urang teh manusia masyarakat ulah loba omong nah hadapan nu mata aing hiji berarti ulah loba ngomong dah hiji ada dua geus saeutik nah bet hiji tah lamun rek ngomong hiji naon kajujuran Nah, rek ngomong teh hiji kajujuran jujur tekadna jujur ucapna jujur lampahna di mana-mana kabeh geus nyalalujur bakal tentrem hirupna jeung deui di mana-mana pikiran ku si lain ayeuna loba nagara anu awut-awutan gara-gara dipimpin ku pejabat anu huntuna rangeteng hartina loba teuing omong buktina eueuh. hartina loba teuing cacapek loba teuing jajablog loba teuing janji muruluk ka rakyat ai bukti eueuh Betul. Om Do. ini tidak buntu organ gitu maka sok hiji omongkeun ku selain kajujuran ya jujur tekadna jujur ucapna jeung jujur lampahna